kas bawa budak. Oh, beli nganterkeun budak. Iya, Haji. Abi teh aya perlu ka si Haji. Abi teh kan di bumi teh aya acuk. Kangi nyolong salaki. Taku margi di sawah teh nuju musim ngarambet, ngarit di sawah teh. Abi teh bade diical ka si Haji. Hayang sabaraha? 2.500 we. Gitu bade. Bade engke we kumaha engkenya atis nama? Oh, nantinya diantos ke Abi ka bumi si Haji atunya. Ayo atunya bija. Mohon. Punten Pak RT. Ya. Brem. Kendaraan baru, Teh. Inventaris ya. Dapat nyolong dari mana? Di desa. Bisa baca, Bang. Boleh besok pinjam saya ya. Bisa. Dia mau muat ngangkatin padi. Ya. Bisa. Nggak bina-bina teuing gitu-gitu doang ge. Aku mau anyar di desa ya. Inventaris ya. Mana hitut RT? Hitut? Oh, itu tuh. Ih, peurih kana panon sia. Hayam ya. Panon aing peurih mana hitut nya? Itu ya. Aing ngara ka CIC heula, mau ke CIC dulu. Terus aya deui teh siluman orai. Naon kitu? Kan ku aing teh besok teh mau sina ini padi, ngarambet padi. Terus itu kapan istri mau diwadalin? Kapan? Ada? Ayo di jero aya. Awas ya rasakeun. Kuring teu bisa juga si Ijah. Kurang naon sih manusia gaya mah. Eleh si Ijah ge. Jero aya. Sabar. Si pamajikan maneh mah nempo urang teh cemburuan wae, geuleuh da ieu mah. Pamajikan maneh. Atunya meureun wajar we, nu penting mah ulah kapangi. Tapi ieu komplit teh aya BPKB-an. Nggak dicoba. Komplit. Ajakin jalan-jalan atuh urang ih. Ulah tarik teuing. Ajaknya kapan-kapan tuh jalan-jalan. Jangan tarik teuing atuh. Apanya? Bisa ketinggalieun. Emang lagi ngapain? Berem. Masih komplit? Komplit. Punten Pak RT. Jangan dia mau. Pada kemana? Boleh dia ke Payun. Oh iya. Orang Bandung, kita mah harus kata orang Bandung sih ya. Mulai. Pernah nembak ka aing. Si Opik. Aya nu anyar ngelai. Yang katanya aing piranya. Hah? Ya, mangga. Teh. Ya, Udah. ada. Si Opik RT. Kita rata-rata pemajikan aing gaya. Tapi dari tempat-tempat mah pantas gaya gitu. Dibanding jeung si Ijah mah. Naon sih? Nya hideung, buntat. Kumaha? Kada buntung lah mun ieu mah. Lamun cek paribasana mah ieu aing ditinggalkeun ku pamajikan. Teu rela aing mah. Tuh. Jadi jika Syahrini. Nempokeun wae nu aya tungtungna. Yang ada salah. Geus beurang. Penting ieu mah urusan bansos. Kiraku pemajikan aing beger deui mah. Asa teu mungkin aing. Tapi mungkin oge. Ke. Lah. Tapi maknya ada bagir lah moal. Tiga nama. Mau kudu beger deui.
Tuh tipe jabatan kieu RT. Raku diselingkuhan. Wah. Tapi dah si Ijah ge dipikir-pikir mah lumayan mendaikeun mah. Tapi dibanding jeung pamajikan aing mending kena pamajikan aing mah ayeuna asa teu rada tega aing mah. Mah? Tas mah? Jelas kada. Bade ka desa. Jelas. Aing kieu. Paris Banda di Nati Desa. Mana kasih mana kan? Saya kalau etak kunaon sih? Ya belum berharga aing leungit Goblok siapa? Ya. Kasih mana? Pasti imah tadi ngana ya. Hah? Pasti imah yang dahar gitu. Terus ulin itu tuh Lieur. kompeti. Lain orang kayak ka si RT euy. Ek nyeun formulir KTP. Oh. Nanti aya ting eueuh heuh. Duh kata si etanya. Heuh. Aya jeung mah. Teu sok urang rusuhnya. Berarti Ek ka si RT nya. Ah. Heuh, sok. Ah. Yuk. Itu si RT. Tahu si rem atelnya. Oh karung gitu. Bikin anak ucing gitu. Betulan mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak RT ka mana? Ih, tadi mangkat ka ditu. Hmm. Kayak naon gitu. Erek nyeun KTP. Sudah teh aya di dieu. Ih, kan eka desa Oh, iya, cenah mangkat. nyebutna. Aduh. Kada bisi jeung siluman ora deui. Nah, pirak. Desa pirak. Mau sumalodonya Bu RT ieu. Sararaang kieu. Ngobrol we yang cai mah. Dan teh cerita gitu sih. Terus bisa. Ah, si RT. Kursi halus. Wow. Meja seperti ki. Yakin. Ima pahit-pahit nanti pahit-pahit senal si Sarkil. Hasem-hasem lagi senal si Sarkil itu. Pasti si Sarkil kalau ketinggang lope. Nah, tuh cai-cai. Aduh, atuh Wios, meuli kabina beda. Wios sudah sanes tamu iya sanes iya mah. Sok, cai-cai Oh, mohon atuh mohon. Si RT kesempatan
Aduh hatur nuhun nya eta terus ditampik. Kieu we atuh. Kumaha? Sampai ka dieu deui we sajam 2 jam mah. Da paling genan Oh, gitu. Serat DG. Iya atulah. Atuh kita lihat pisan mah teh. Bangsat. Bau peulih deui teh. Kabina-bina. Teu bisa kieu tai. Ku aing laporkeun sia ka warga ka si RT head sia. Bejakeun, geulekeun aku aing sia. Pokoknya ciptok hari ini. Ih, jadi jangan. Oh, mana atunya? Engkewe meureun abi kadede sekitar 1 jam atau 2 jam meureun nya paling pulangnya. Mohon. Mun kitu nya, Pak RT. Mohon. Assalamualaikum. Salam. Astagfirullahaladzim, dia kemana yuk? Dek? Dek? Kemana ya? Jadi ayam maunya. Apa Ben? Ari cantik aya? Aya. Aya. Jero. Oh. Ngobrol ya. Aya perlu gitu cak Adi. Wah ya, ngobrol ini perlu. Cantik. Aya naon, Ija? Dia gerak. Aya naon Ijah tumben ka dieu. Kieu cantiknya. Uing teh pan bieu teh pasti masih CSI heuh. Ku aing teh kita jang ngarambet isuk di sawah. Nah, pas aing balik ti imah si Esi. Eta aing ngaliwat imah si RT. Tut tadinya. Pas ku aing teh diintip di de teh ku orangnya. Sugan aing RT tadi namanya ditanya kurang. Pas diintip teh ku aing teh si Sarkil sia. Keur naon? Pahuap-huap jeung si Elah. Gusti ampun, urang lamun bebeja ka si RT mah nya mau cek kasarna cek Esi eta cantik lamun ku aing bebejakeun ka warga bisa kumahaeun eta. Si Elah jeung si Sarkil diarak. Bener? Heuh eta. Teh aing pangkarunyakeun ka si RT nya isuk-isuk geus usaha indit segala naon ari teh si Elah nama beger deui sia. Geus pokoknya mah loba carita teh urang nepi ka di puruluk-puruluk takut si Sarkil teh urang ku kuehnya tapi urang keun lah urang sabar terjadi masalah eta mah keun dosa kumanehna ieu ditanggung eta pas urang asup ka dinya teh tempat teh si Suriana pacekal-cekeleungeun pahuap-huap gegalayunan di tengah imahna teh nepi ka nempel kos cak-cak si Sarkil di tengah imahna teh geurang kok aing teh digebahan da piraku eta mah da da si Sarkil geus biasa nih kanon ka AWBN nu rada herang saeutik teh adeul kitu ditampo teh astagfirullahaladzim ku aing teh sugan teh naon efek teh si Sarkil ka karayapan tembok sugan teh cak-cak aing mah sumpah geurang mentak tapi ieu mah caatik nu apal da urang can loba omong ka nu lain mah Apaleun batur. Heuh nu apaleun urang kan kaca caatik kungkul bebeja ieu teh nempokana lampu gegalayunan beri ku si Cik Elah teh di alungan situ tah disangapan ku si Sarkil teh dina lampu teh. Awal kan naon atuh? Kacang. Oh, aku mah apa sih Sarkil geuleus sih urang nempon lagi asa kumaha nih nya lamun urang sebagai awewe mah ampun teh kadinya. Atuh dibaturan ki Ijah atuh kitu mah. Tara aku aing teh dibaturan eta teh. Ieu caatik ulun percaya si Sarkil unggal penting ka imah uing ngarayu ngagoleran duit. Ya Ijah mere 2 juta ka uing Jak naon eta? Aduh cang ge. Ieu caatik. Malah di kebon awewe jeung lalaki geus dewasa meureun kabayang caatik ge nya. Da lain rek macul-macul teuing urang
gampang gitu gak ada isu ka kebon ijah bayahna jam 2 berang cenah tapi makin minyak seungit kan geus otomatis ngajakan teh bener heuh jangan teh si sarkir eta tiba heula kitu bae ka urang. Astagfirullahaladzim. Ai pamajikan kalah asukeun nu kieu. Beger berarti. Itu siga si Ate. Ate kemana? Ka dieu lah mampir. Rusuk. Rusuk. Tuh salaki nama deureunya. Mama Wakarung. Di kope geus teu kaurus salaki nama. Si Ela nama di imah. Wah, make nu kieu dilipan minyak seungit. Dandanya. Kumeulisa si Ela eta. Tapi aing ge ada buru-burunya urang hayang nempo ya ayeuna si Ate kan dia balik heeh. Hayang nempo kumaha perkembangan siga aya karibut eta teh. Ya Catik ya, ulah kalau babeja ka sasaha heuh. Moal wajib. Aing nuturkeun si Ate nya. Bombong si Ijah yang gawe. Mah. Kemana kitunya? Mah. Assalamualaikum. Mah, yo, tempat naon yo. Tinggali, naon gitu yo. Naonan tuh bagian wae tuh dadang dan yo, naonan yo. Astagfirullahaladzim, panggil dieu. Ayeuna naonan tadi udah kalah ngagaya we. Bikin ka poho ka budak. Reangan meureun eueuhnya. Kebawa ke kantor ka ditu meuni era. Astagfirullah. Ieu nah budak di bawah anak kami. Dasar tuh dah boga salaki teh harus tunjung pisan teh kok penuh herang. Ya, mama kalau ge mere karung nu aya budakan lintas nu aya karungan. Rarasaan menyendak tas dah. Udah ayo we itu udah ngagaya. Poho lah mere karung nu aya budakan. Udah akang gitu teh nama. Geus atulah ti ditu menyandakeun heula cai ye. Tekiat hoyong ngarawat. Anggar we ngajik naon. Da onggoh jeung sibuk ngegaya nanaonan gitu. Jadi we poho. Pada segala. Tadi dipanggilin ku saya dipanggilin apa di sana kenapa mah buru-buru Kajero heula. Kajero heula. Apa? cinta majikan mana Ih, tadi teh buru-buru kunaon jadi tuh atuh buru-buru kenapa iya pamajikan pitah mawatas kalah mawa karung itu jadi malu ayo meli buru-buru atau ya budakan karunya budak bener ate ya menurut firasat aku sebentar lagi juga kamu yang bakal dikarungin teh geran aku teh seorang wanita ate ya pasti tahu kena gelagat apa seorang wanita yang ketinggalan lopet mah iya tuh kumaha gini ya teh kembali ke topik yang serius soalnya tadi teh aku ngelihat istri kamu sedang berduaan sama seorang lelaki wah RT terus dilalahun si lelaki nanti pamajikan mana teh dilalahun terus si cowok nanti si lelaki nanti kakarayapan gitu dina tembok teh siga cacak video terus aku teh ngeliat dia teh gugulantungan tadi dinya dina lampu teh si lelaki teh gugulantungan di dinya ku mana pamajikannya ku pamajikan nanti di alungan kacang tadinya atuh kumaha parjan eta
Saha yang mana? Si Kenaon mana siluman ore ka dieu? aku mah datang ke sini juga kasihan sama si RT. Kalau misalnya kamu udah nggak suka sama si RT, sok bikin mereka orang si RT na. Maksud mana naon Ijah? Orang ge nempo tadi teh maneh pahuwaku jeung si Sarki. Hah? Si Sarkio? Yang benar tuh. Kuntah berhamburan di wajah aku anu berkilau sia teh. Kasebeleun. Setelah anu tutup heula. Si urang mah atokeun nempo aing kikian teh. Aya nang ngahai. Hah? Oh atuh. Benar tuh? Assalamualaikum, Ijah, Pak RT. Kenal lawan itu juga nu keur perang badar kieu. Yos. Miring ngaleutnya. Aduh. Tah, makanya lo sok ngangreyan salaki batur geura. Jadi sembur. Kamu teh ya Bu teh jangan mengalihkan obrolan. Aku teh tahu kamu teh ngagaya buat si Sarkil. Dan kamu RT yang lagi bersedih tetap patah hati dan jangan semangat ya. Saya cai. Pencet. Benar teh mama itu mengkabengatan we ke bapak teh, ke akang. Kang, apa teh aya niatan pikiran ngianat ka akang. Dasar budak lieur. Nyata cai ka RT nitah deui. RT sita deuleu head nyeri supaya. Si Santi datang ka dia naon atuh? Mana teh rek nyian KTP. Ini mah dan sote nanjang akang betah di imah. Cukup Bu teh lah, tong sok seueur ngeles di sini karungan keluarga gerak. Bosok RT sih mah. Tetep ngapos kitu erang pamari. Salah. Kita selamat. Euy, Thanos kaget. Hah? Itu naon di dia? Ah, iya tadi. Ngobrol. Kayak iya naon. Ulah ngeles sakil aing nyaho maneh tadi datang ka dieu teh. Seuelah. Nyaho aing teh sia teh naon. Maksudnya kok udah eknya KTP di formulir tuh tanyakan ke pemajikan mana RT. Sok ngareles. Kurang tadi nyebutkan teh. Pamari, cici mau ngomong. Kayak ieu kumaha maksudna urang gitu sih. Si Sarkil tadi apel ka dieu. Anu nempel dina tembok si Sarkil ngarepan. Gegelantungan dina ieu. Eta maneh ngomong gitu eta cik saha? Kan aing teh di dieu Sarkil. Ngomong aing teh dipuruluk-puruluk. Di lapan tisu keplok. Urang mah satu rumah. Tanyakeun ka si Bu teh, urang mah satu rumah sa, urang mah Aku tadi. percaya ka abi, percaya ka si Ijah. Sok, eta mah teh. Tah pokona mah ieu buktina. Pecat siapa yang jadi Ieu RT? buktina tah formulir urang rek nyieun KTP. Paling bener rek nyieun KTP. Sok we. Nah, ada mukeun. Gitu. Urang mah bener ieu eta mah nyieun KTP. Tadi dia sotenan gila heuh. Da ku sabab RT na induk. Jadi urang cicing di dieu. Nanti sabab cek pemajikan RT ngomongna engke we ka dieu 2 jam deui, maka urang ayeuna burit-burit deui mah aja ka dieu. Tinggal geus ek magrib. Nah aja urang ka dieu, kurang butuh. Tapi sabab urang butuh KTP. Bener ya rek nyieun KTP kumaha pangna jadi Saya aya nama. Kitu kumaha teh ngomongna ieu si Ijah. nyebutna ka dieu si Sarkil cenah eueuh maneh tadi. Dieu cenah nyebutkeun atuh pabuap-buap. Wah cenah di dieu geus gulantungan naon sapa. Urang teh sarebareng cenah. Bener eta teh Ijah. Bener maneh eta ngomong gitu. Oh, tadi pabuap. Berarti ieu mah ngadukeun ka. Geus urang kieu nya. Ayeuna mah kieu urang panggilkeun KTP. Urang mah teu rumah sa. Tah. Urang mah teu rumah sa ieu da urang mah. Geus ieu. Pabuap tadi. Nya kitu. Ayeuna mah jadi kieu mah nu salah teh da lain si Sargus teh berarti ieu tah anu salahna nama. Teu ngabejaan meureun. Oke. Terima kasih sahabat Bulari. Mungkin syuting hari ini beres ya. Judulnya apa ya?
Bisa kasih selingkuh, ya, Bute, Wijah, fitnah. Oh iya. Gitu. Fitnah sadis. Fitnah sadis. Dan alhamdulillah episode terakhir ini saat ini. Di bulan dia mantang, bisa saltil, gitu. Dan apa? Cukup melelahkan ini syuting yang terakhir ini. Episode terakhir jadi. Hah? Apa? Oh, tapi masuk lah. Tapi asup sih. Ya, jadi tetap dukungannya di Golodo Comedy. Jangan lupa like, comment, sama subscribe-nya ya. Dadah. Iya, ini syuting kok bisa tamatnya berapa hari nih? Beresnya berapa hari ya? 4 hari. 4 hari? Wah, edan. Udah cukup cukup rumit di film yang kali ini mah. Gitu. Oke. Ya. Halo. Enggeus. Udahan. Oh. Euy, Saha si Ija. Enggak, Bela Sa. kagok keur shopping heula. Heeh, di Golodo Comedy biasa. Heeh. Ya siap. Sahate. Iya anu fans cenah. Oh, pensna. bilangin gitu nanti gitu ya. Sok atuh eta Kak Ijakeun bikin. Kalau Golodo Comedy ya, di Golodo Comedy. Oke, Be. Disambung. Keur nyair heula sih jalan gitu. Keur nyair. Oh, heeh, keur nyair belut. Yuk. Ya, Assalamualaikum. Udah ya. Assalamualaikum buat semuanya, para subscriber semuanya. Makasih atas dukungannya ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau ucapan yang agak kasar yang menyinggung perasaan kalian semua. Mohon maaf pisan ya. Jadi saat ini alhamdulillah sudah beres. Ya, oke. Cepat tuh. Asa badan kita mah. Dadah. Salam-salamnya apa? Salam-salamnya Neneng. Salam-salamnya. Dah. Oh, ya. Berarti jangan lupa dukung terus di Golodo Comedy. Seperti itu. Oke. Dadah.